Kata saha nu motong karek ke tengah-tengah geus ngajawab teroret. Jadi we kudu balikan deui. Mun geus akhir aja ka karek teroret gitu. Bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpuh bagaikan bidadari. Ajib? Iya. Rosen? Tuh saya kan. Mau bohong si Akang mah di dia teh da sadayana oge seuri we ngiluan amplop henteu. Ibu leres nikah nikmat leres. Sesuai sinareng huruf awal dina nikah nyaeta nun hartosna nikmat. Nu kadua dina nikah teh aya kaf. Kaf di dieu hartosna karohah tegasna pikangewaeun pikasebeleun. Da sauna mah ningali pamajikan resep soteh keur panganten anyar hungkul. Ningali istri teh kumaha we Sofia Latjuba, Nikita Willy, Ayu Ting Ting, Nais Nurjanah. Tapi lamun geus 1 tahun 2 tahun geus boga budak bari jeung gendut mah ningali pamajikan teh kumaha we puntelan kasur cenah. Tah eta nu dinamian karohah tegasna pikangewaeun pikasebeleun. Ayeuna nu katilu dina nikah aya hak-hak di dieu hartosna aya 2. Nu kahiji lamun mayunan karohah pikangewaeunana lulus maka hakna teh berarti hasanah, keluarga anu sakinah mawaddah warahmah, keluarga anu bahagia dunia sinareng akhirat. Urang doakeun ieu teh karomah sareng aadimah mudah-mudahan masing janten keluarga anu sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya Allah ya Robbal. Hak nu kadua lamun mayunan karohah pikangewaeunana henteu lulus maka hakna teh berarti hazanah, nyaeta keluarga anu awet tapi rajet, keluarga anu didasaran make rasa emosi, egois jeung hawa nafsu. Kahartos Bu. Ayeuna aya deui pertarosan Neng Nais saha nu kudu nikah teh. Di pede si Akang geus nanyana ka dekan nu belah dieu we. Ibu saha nu kudu nikah teh? Di bejaan abi mah alit keneh. Walaranana fidau Rasul ya ma'asyara sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Hei para pemuda sing saha di antara aranjeun kabeh anu tos sanggup nganafakahan dohir jeung batin maka pek gerani. Atuh pemuda ngan saukur hobina nongkrong mah tong waka nikah. Puasa heula we puasa. Aya keneh di dieu nu jomblo. Seueur karunya teuing. Ibu gaduh keneh murang kalih teu acan nikah. Hoyong alim dipasihan doana ku abdi. Hoyong nu leres hoyong alim. Abdi ge alhamdulillah sabada ngaoskeun ieu doa aya 3 urang pemuda mudag-mudag abdi nepi ka ayeuna. Hoyong dipasihan doana. Siap, ieu doa sakali dibacakeun kudu apal. Namun teu apal nyungkeun kanu ngarekam, tuliskeun pamitiasa. Turutan sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Angkat panangan. Parapat gara gede gara lumpat ka Bandung malikupat ka Garut maribak barukat batu turun ke Signai kalapat tongbeunana abdi purun situana daek sarua bogohna ti luhur sausap rambut jeung katombena ti handap sausap dampal jeung rorombeheunana. Abang
Baca abang teh cik cobaan pan tadi ge cek abdi kudu sakali apal baiklah teu apa mah tanyakeun kanu ngarekam sateu acan maca doana baca heula bismillah sareng sholawat ka baginda Rasul saparantosna kitu baca eta doa 3 kali tiupkeun kana kadongdong baledogkeun ka jalmi anu dimaksud insyaallah dijamin 100% bakal mudah bade dicobian moal bade dicobian moal arah tetunduh eta mabuk nu salajengna aya deui pertarosan neng nais kasaha urang teh kudu nikahna kasaha urang teh kudu nikahna kasaha Sur Allah dina Al-Quran Fankihu ma taba lakum minan nisa cawerang keneh nyebut Allahna aja belaan rantang urat dikorok dikorikeun Bu sakali deui cing semangat ngajawab Allahna siap siap Fankihu ma taba lakum minan nisa tah gitu tuh raosan teu lamun aya nu nyebut teu raosan congean tah ceulina saur Allah pek geura nikah aranjeun kabeh kanu dipika cinta ku maraneh kabeh dina ieu ayat Allah nerangkeun Pak nikah teh kudu kanu dipika cinta kudu kanu dipika nyaah lain kudu kanu geulis. Coba Kang bayangkeun lamun Allah miwarang nikah kudu kanu geulis atuh pemuda anu wajahna saparapat kumaha betul tapi Allah mah miwarang nikah teh kudu kanu dipika dipikanya nyaah jadi nais omat ka pemuda urang dieu tong neangan nu geulis loba madorotna kan nikah kanu geulis mah ditinggalkan ke masjid hariwang bisi aya nu nyulik ditinggalkan usaha ke pasar hariwang bisi aya nu mau da baheula meunangkeun awewe eta teh meunang ngarebut sakampungeun beda geulis teh coba bayangkeun lamun nikah kanu goreng patut mah ditinggalkan ke masjid ke pasar keluar kota keluar negeri sabodo teuing rek dihapanjuri sanes gitu aja maksud nama nikah teh tekengeng karena kagelisan jeung kakasepanana sabab nunamina kagelisan 1 tahun 2 tahun bakal leungit betul nunamina kakasepan 1 tahun 2 tahun bakal teu aya bakal keriput betul tapi nikah teh kudu karena karenanya kudu karena agama karena akhlak kahartos bade diamalkeun terus cenah neng nais kumaha zaman ayeuna milarian pi istrieun anu sae teh Bu kupingkeun zaman ayeuna milarian minantu teh kudu kanu dandindun apal dandindun lieur cenah ngaji jeung neng nais mah loba singkatan ya pilih teu kapilari nu dipengker kahiji kudu kanu dan ibu apal dan dan teh kudu alus dan dana kupingkeun jadi istri teh kedah sae dandan teh karoma satu acan bobo kin sareng suami kedah daek dang doseula
Sik abdi bade naros kanutos berpengalaman. Ibu bade bobot sareng salaki osok dangdos heula. Nu palih dia osok dangdos heula tara. Astagfirullahaladzim. Ibu bade bobot sareng salaki osok nganggo sesengitan. Osok nganggo acuk nu sae. Ya Allah Kang kabina-bina teuing boga pamajikan teh. Siga nama si Ece rek bobo jeung salaki teh buuk ruwag-rewi. Dah dieu ngabarabay kana bantal. Make daster anu 30 ribuan bari jeung geus belel. Tali kutang coplok si Ece ditamal ku panitik. Nalika ditangkep teh ku salakina ngagoak salakina kata jos panitik Ece. Amit-amit. Si ibu dek bobo jeung salaki teh ruwag-ruwig atuh salakina pas mukakeun panto kamar teh kalaka maca ayat kursi. Da pajarkeun teh salah kamar. Kade bu bagjakeun caroge teh ku dangdosan, ku perbuatan, ku sikap, ku bahasa cing sae bahasa ka caroge teh. Nya bu nya bade dangdos heula sateu acan bobo. Tong insya Allah lah. Da biasana di urang mah insya Allah teh tara. Ibu bade dangdos heula sateu acan bobo sareng salaki. Tah kitu. Kahiji cenah kudu kanudan alus dandan dandana. Ayeuna ibu lamun hoyong kahoyong naon? Lamun nyungkeun kahoyong sok nyungkeun ka saha? Kasalaki. Leres. Ibu hoyong ka pasar nyungkeun artos ka saha? Hoyong meser make up, bedak, lipen nyungkeun ka saha? Kasalaki. Belaan salakina gawe ti paparetot jeung ti babaranting. Menang duitna dibelikeun kana kosmetikna dibikeun ka istrina ibu dandan satakar kebek. Make lipstick, make bedak, Wardah aya Wardah, Ines aya Ines, Garnier aya, Emina aya Emina, Haslin aya Haslin, Seger Snow, murah 5 ribuan. Ibu dangdos satakar kebek, make bedak. Halis dikerok diganti ku sifat nepi ka siga mad wajib mutasil panjangna eta sifat. Rugud hujan lumpat keluar nyaitan popoean asup deui ka imah leungit halisna. Astagfirullahaladzim. Can sebuh keneh buuk di rebonding nepi ka siga gantar lampengna. Can sebuh keneh diwarnaan, dibodoman, dikonengan, dihejoan bungkus ku daun kulub sirah karana. Saparantosna dandan satakar kebek kitu ibu disuguhkeun keur saha? Keur tukang ojek, keur tukang sayur, keur tukang asin di pasar, betul. Lieur henteu nu kitu. Sidik eta make up teh duitna ti saha? Ti salaki ari ibu tos dandan disuguhkeun keur saha? Keur batur. Lieur nu kitu lieur? Saha nu lieur? Ibu mulia. Nuhun. Urang doakeun mudah-mudahan ieu teteh Aab Banser masing sarehat amin. Alhamdulillah pahalana ageung aya we dina pangaosan. Alhamdulillah. Ibu bade dang Rasulullah sateu acan bobo. Jarang pring deui wae. Nu kadua anu kudu ditikah teh nyaeta din. Naon din teh? Alus dina agamana nyaeta istri anu soleh. Kupingkeun Kang ari dunia teh perhiasan pangsae-saena perhiasan dunia teh nyaeta istri anu solehah. Ibu hoyong solehah hoyong. Hoyong solehah cing bager kasalaki. Ayeuna percuma ibu taat ibadah nalika ngong adan
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu buru-buru kacai ngelaksanakan salat fardu saparantosna salat fardu disusul ku pasunatan Nabi. Terus ibu ngaji Al-Qur'an nepi ka 3 balikan sapoe ngaji Qur'an ti beurang salat duha ti peuting salat tahajud tapi catet dina manah hianat kanu jadi salaki. Sakalina istri anu ngalawan ka suami faqad khabita amal. Amal anu tadi diwincik di luhur bakal dilebur ku Allah dipasihkeun ka caroge ibu. Rugi henteu? Saha nu rugi? Saha nu untung? Salaki. Ayeuna abdi bade naros ibu tos sabaraha kali ngalawan ka salaki? Sabaraha kali? Ece palih dia tos sabaraha kali ngalawan ka salaki? Sering? Teu kaetang? Beak tah amal. Itu tinggal dicek si bapak. Yes. Loba amal euy. Mata kanti ayeuna sok getol ibadah oge bager kasalak kasalaki. Sekalinya istri yang menatap suami ku deudeuh ku nyaah pahalana sami sareng ninggal Ka'bah. Bu sakali deui sakalina istri anu netep salaki ku deudeuh ku nyaah pahalana sami sareng ninggal Ka'bah. Ibu hoyong ka Mekah. Bu hoyong ka Mekah teh ngantosana lami. Abdi ge alhamdulillah parantos daftar haji mungkin angkatna teh 2035. Lami keneh 15 tahun kirang langkung. Ibu hoyong ka Mekah. Tos daftar teu acan. Gaduh artos nanti rek irah berangkatna terus. Jadi lamun hoyong ti ayeuna ninggal Ka'bah mah tetep salaki tong ngijep-ngijep tah. Terus cek salakina kunaon maneh melongkeun wae cicing ka ninggal Ka'bah. Kitu aja. Sakalina istri anu nyium tarang salaki pan pahalana sami sareng nyium hajar aswad komo lamun salakina bari hideung mah. Sanes hajar aswad deui tarang aswad. Melihan mah saur pun guru di Sukabumi sakali nyium 70 dosa digugurkeun ku Allah. Sakali nyium untung henteu bade diamalkeun moal bade moal cing tarik aja bade diamalkeun moal lamun bade diamalkeun ayeuna tah balik pengajian kaleresan si bapakna teh teu ka dieu ece uih ti pangaosan nepi ka bumi. Assalamualaikum. Dibuka ku salakina perketek. Waalaikumsalam. Geus di mana wae maneh? Wangsul pangaosan apana ti syukuran nikahan teh ka Romah sinareng Aadi. Sinarion maneh ngiru pengajian. Ih meuni kitu si apana mah pan ayeuna teh mamah mah dek tobat menang ngaji ti Neng Nais. Saha mubalikna saha? Neng Nais apana ti Cipongkor meuni geuris pisan. Damanya Kasep. Kumaha cenah cek Neng Nais teh? Kieu apana? Ibu kade teu kenging nundutan ngupingkeun ngaosna. Ieu mah dina pangajian sare atuh pas ka imah teh jadi kieu. Apana saur Neng Nais saha wae istri anu nyium tarang salaki pahlana teh sami sareng nyium Haji Ahmad. Dan ngupingkeun bari sare teh si ece mah. Katakan kade mun aya nu bobo gugahkeun, mun aya nu nundutan gugahkeun.
ketang apana lepat saur neng nais teh saha wae istri anu nyium tarang salaki kudeudeuh kunya pahalana sami sareng nyium hajar aswad komo lamun salakina bari hideung mah kaleresan apana teh malihan mah apana saur guru neng nais teh sakali nyium 70 dosa digugurkeun ku Allah nya terus mana rek kumaha apana mamah mah rumasa janten jalmi teh seueur dosa ngan ukur hoyong digugurkeun dosa teh ku Gusti Allah ngomong we maneh mah hayang nyium urang nah ada si apa namanya GR teuing gitu mamah mah ngan ukur hoyong ngamalkeun ilmu tineng nais teh sok atuh maneh rek sabaraha kali nyiumna pantari jeneng nais teh sakali nyium 70 dosa 2 kali nyium 140 dosa komo lamun teu eureun-eureun mah rigidi nyeupeurkeun salakina reketek beheungna dipalitekeun aja dicium dikecrotan teu eureun-eureun badai kitu moal baca badai kitu moal lamun ibu kitu insyaallah cek salaki ibu teh alhamdulillah Gusti pamajikan abdi balik di pengajian anu mubalik nak neng nais saya jadi edan oh ada tara biasa mah berenang mata kerja ti ayeuna mah bade dibiasakeun aja bade dibiasakeun mah geus jarang teuing deui wae baelah kumaha ibu we lah nu penting mah nais geus ngadugikeun ieu seueut heula ibu capek henteu henteu dengan seseria abdi nu ngawak-wak ta tadi alhamdulillah teraskeun tos bade sajam kirang 6 menit geuningan tadi sana sohibul hajat neng nais tong lami teuing sajam ge cekap kumargi masih kene seueur para qori-qoriah sinareng mubalik matakan abdi moal lami teuing ece hoyong ninggal abdi mah ulang deui we ka dieu nu terakhir anu kedah ditikah teh nyaeta dun naon neng nais dun teh nyaeta alus dunyana istri anu solehah anu getol ibadah anu bager kasalaki anu rajin anu daek beberes alhamdulillah ibu ka Bandungan kusim abdi teh ka rumah mah rajin luar biasa rajin ngaosna beberesna masya Allah subhanallah luar biasa tos cocok janten istri anu soleh amin ya Allah ya rabbal ayeuna anu terakhir aya anu teu kenging ditikah nu kumaha nu teu kenging ditikah teh nyaeta anu dat ditdut tadi dan dindun ayeuna dat ditdut naon dat teh goreng adat cek salakina mah pangadamelkeun kopi cek ece ti dapur boga leungeun jieun sorangan masuk aya nu kitu aya nu make kerudung kumaha kurang leketek ku bedog sakalina goreng adat ka salaki teh ibu mah bisa ari ngalewat kuburan sok sopan pupuntenan betul nais ge apal kieu punten ngiring ngalangkung punten bisi aya nu kadupa nah ari salaki katincak beheungna nepi ka disada
lain minta hampura aja kalau kadicarekan tita saja jeung didinya. Astagfirullahaladzim. Tah nikah teh kan tong kanu goreng adat. Madorot kanu goreng adat mah betul. Bu cing bager kasalaki siap. Nu kadua anu teu kengeng ditikah teh nyaeta dit. Naon dit teh? Pedit. Keken mengkene cap jahe buntut kasiran merek hese nandai pokoknya mah sabang saning pedit teh. Si ibu mah bisa ari kabatur pedit ari sorongana balanya wae. Kebiasaan ibu-ibu mah da kitu Kang. Kebiasaan teh tukang nganyuk. Di ditu mah sigana di dia sarwana gitu. Tah nikah teh kutong kanu diet nyaeta pedit. Nu terakhir nu teu kengeng ditikah teh dut. Naon yang nais dut teh samutut, gendut, bari jeung gede. Pengalaman hitutna jeung bukur-bukur nama. Katakan ece kade dina pangajian teh kudu ngagedekeun hidayah. Jeung kitu. Kudu loba hidayah harah bager ka salaki. Kartos bade diamalkeun bade sakitu nu penting mah ka hartos. Terakhir nais bade ngado ka panganten. Upami nais ngado berarti uih bakal dipasihan karesek. Alhamdulillah. Tapi sanes karesekna nu penting mah eusi karesekna. Insya kado tinais khusus kanggo panganten pamegat nyaeta aadi kedah sadar kana prinsip Islam minallah bahwa istri teh mangrupikeun titipan ti Gusti Allah anu kedah dijaga dohir sinareng batina dijaga kahormatanana. Ibu terang manohara. Terang manohara. Manohara nikah sareng Pangeran Kelantan Malaysia. Disiksa wae kuno janten carogena teu betahun akhirna uih deui ka Indonesia. Naon sababna? Sabab carogena teu acan sadar bahwa istri teh mangrupikeun amanah ti Gusti anu kedah dijaga dohir sinareng batin, dijaga kahormatan. Nah, tina kumargi sakitu urang doakeun teh karomah sinareng aadi mudah-mudahan masing janten keluarga anu sakinah mawaddah warahmah, keluarga anu bahagia dunia sinareng akhirat. Oke, mudah-mudahan mungkin putra-putrina masing soleh-solehah, amin. Ya Allah ya Robbal. Sakitu nu tiasa kapihatur kumargi enjing insyaallah tabuh 11-an siang abdi bade terbang ke Malaysia diundang ceramah dina acara hitanan Upin Ipin. Ini serius ya ceng. Mudah-mudahan non rupin nuku abdi didugikeun masing aya manfaatna khususna kanggo abdi umumna kanggo urang sadayana. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.